Naon maksudna kamari nyeun status kawas gitu? Oh maksudna naon urang mah? Nah meni asa juga nyindiran ka urang eta mah. Heh, sakirana maneh kasinggung ku status urang, manggeus motong nyawa HP. Terus ganti ku mau mobilan cangkang jeruk, ku gusur teh ku maneh. Geus liwat teu panggih nenek. Asa beda kitu. Beda kumaha? Asa beki ngalintuhan. Nyarek teu lintuh kumaha atuh urang mah, kabeh kasusah, kanyeri, kapeurih, dihakan ku sorangan. Sakitu geus sila kawin. Nah, can boga we budak nih. Nya eta can dibere kepercayaan we meureun kudu boga budak. Kumaha lamun misalkeun milu program bayi tabung? Nya eta masih kene bingung. Bingungna? Nabungna di bank naon nya? Nong, maneh pernah kasurupan teu? Can pernah. Naon gitu? Bener, maneh can pernah kasurupan? Bisa itu teh pernah ngalamun hayang kasurupan. Pek teh inget can marah hayam. Jadi weh buyar. Asa beki hese we neangan duit teh. Aya ku ayana gancang bea. Itu teh ya zaman aya mah serba mahal. Tapi nyakeun wae lah. Keun wae kumaha? Kan orang mah geus boga prinsip, rek susah, rek senang, rek boga duit, rek teu boga duit, urang mah tetep rek dicalana. Kunaon hulang-hulang wae nani? Keur teu boga duit neni teh, tapi pangabutuh loba. Teu boga duit mah. Kumaha carana? Sunatan deui salaki. Kege kaloba nu nyecep. Di mana neni? Jika nu cara rape kitu? Geus nagihan. Bebenangan teu. Boro-boro. Terus teu bebenangan pisan. Henteu. Giliran ngarinjeumna, urang teh dianggap malaikat penolong. Nah, giliran ditagih, urang teh dianggap malaikat pencabut nyawa. Lalu umpatan ningali urang teh birat kabeh. Terlalu kunaon maneh nong siga nu galau wae? Heueuh, keur mikiran hirup. Nya hayang kumaha kitu? Atunya hayang we, urang teh dihargaan batur. Dipikas serap ku batur. Oh, jadi intina hirup maneh hayang bersinar? Ya gitu. Tahakan boh lampu sia. Asa parana ceuli ieu teh. Eta teh tandana maneh keur diomongkeun ku tetangga. Heueuh jigana mah, tapi keun bae lah. Alus puguh ge, lamun maneh keur diomongkeun ku tetangga, tandana maneh keur FYP di lembur. Anjir. FYP lembur. FYP lembur. Nong, Euy, manggih
Ih beja, cenah mah si Eca hamil. Hah, kan udah sekolah kene. Nya, cenah mah hamilna kecelakaan. Maksudnya hamil kecelakaan teh kumaha? Cenah mah si Eca teh keur jalan-jalan katabrak ku bobogaan kabogohna. Aduh. Karo action. Nani? Lagi jadi neni lah deh. Yo, karo Tahu lain. Neni. Nah, Iya, teu. yo, action. Nah, maksudnya kamarnya status kelas gitu. Nani? Oh, maksudna naon urang mah? Cara Jawa. Balik anjing. Sampai Memadu kena kajo. Disendang aja. Belum kepikiran tuh. Nyiksa kali. bukan keurian. Kajo teh. Action. Nah, maksudnya kamari yang status kelas gitu neni. Oh, maksudna naon urang mah? Ini asa dia nyindiran ka urang sama. Oh iya lamun kudet. Oh, action. Cenah mah si Eca kecelakaan. Semangat deh. Aduh. Oh, and action. Oh, cenah mah si Eca hamil. Hamil kumaha? Cana. Sanas KTP.